memeh langit diciptakan ku Gusti, bumi diciptakan ku Gusti acan. Encan ayana naon cek Gusti Allah kuntu kanzan. Lam kuring teh simpenan anu henteu kanyahoan ku sasaha, rek anu nyaho teh can naon. Kakarak Gusti Allah hiji. Fa ahbabtu an uroba. Kaula mika hayang mika resep hayang dikanyahokeun bahwa kula teh pangeran. Nu mantap fa khalaqtul khalqa, kuring ngadamel makhluk cek Gusti. Qabattum min nuri, dicokot ti Gusti. Dijadikeun lauhil mahfuz, dijadikeun aras, dijadikeun kolam, dijadikeun langit, dijadikeun malaikat, dijadikeun bumi, dijadikeunlah terakhir adalah makhluk. Ieu kabeh nu pertama dijadikeunna adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Allah geus dijieun kabeh, dijieun roh. Alamna bakal aya opat. Ieu urayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Asrar. Aya alam teh alam lahut, turun alam jabarut, turun alam malakut, turun alam nasut. Di alam lahut, alam wahdah, Allah didinya nyiptakeun arwah. Di stok arwah teh pisek daun teh geus aya di langit baheula. Pipa ismeten geus aya, pi turmudieun geus aya, pi habibeun geus aya, pi kulaeun geus aya. Geus aya kabeh ge pi banseren geus aya. Pi SBA geus aya. Geus aya kabeh di luhur roh teh moal kurang moal leuwih. Turun ke alam jabarut. Cak Allah di alam jabarut, hai arwah, alastu birabbikum. Lain teh aing pangeran sia. Cak arwah urang baheula, qalu bala sumuhun. Ya Rabb, abdi teh ciptaan Gusti, Gusti teh pangeran. Nuhun cak Allah, percaya sia. Kabeh eueuh hiji-hiji acan anu minculak kabeh percaya bahwa pangeran teh Allah. Qalu bala sumuhun, Gusti teh pangeran. Hep cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ke alam malakut. Sok ngobrol gara di alam malakut, diturunkeun ti alam jabarut ke alam malakut urang ge. Jadinya ngarobrol urang kamanakeun bakalna ieu, ke tungguan instruksi ti Gusti. Teu lila cek Gusti, wahai manusia arwah kene can manusia, maneh bakal diturunkeun ke alam khalqi, alam nasut. Tidinya maneh bakal diasupkeun ka awak. Tempat maneh di alam nasut di dunia awak bakal dibere mata, bakal dibere ceuli, cukup sakitu ge. Jang inget ka kaula, jangan nyahokeun ka kaula. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dibere mata, dibere ceuli. Cak Allah, hei arwah, maneh diturunkeun ke alam nasut, ditenden di jasad, dibere mata jeung dibere ceuli. Kade di jerona aya kolbu jeung aya nafsu. Lamun maneh engke nuturkeun sakahayang watek, sebab mata bakal dibere watek ku kaula, ceuli bakal dibere watek, irung bakal dibere watek, sungut bakal dibere watek, beteung, dubur, kubul, suku, leungeun kabeh bakal dibere watek. Ulah nuturkeun ka watek, inget ka ucapan anjeun qalu bala, tuturkeun kaula. Engke kaula bakal nurunkeun rasul-rasul jang nyampaikeun ka anjeun. Kumaha eta arwah diomong gitu? Sumuhun Gusti, abdi janji bade nurut ka Gusti. Manya abdi teu nurut ka Gusti. Ai kos kitu mah cak Allah maneh bakal diturunkeun seperti eta.
engke maneh bakal balik deui ka alam malakut. Lamun bagus maneh ditarima ku para malaikat naik ke alam jabarut. Aslina deui engke maneh lamun bisa ka alam lahut kukula bakal disadiakeun engke bakalna sorga. Lamun maneh teu bisa suci, teu bisa murni, maneh bakal disadiakeun neraka. Siap henteu maneh arwah? Oh siap. Pak Ismet ge harita siap. SBY ge siap. Ibu Atut siap kabeh. Lu teh siap, komo sekda mah geus bulet kitu silana ge. Siap. Komo kiai mah atuh siap jasa. Siap geus. Gancang caritana turun teh diasukeun hiji-hiji sesuai jeung waktuna tek 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 tek. Iyalah urang ayeuna. Ieu urang keur diasukeun ku Gusti di alam nas. Sing ade. Cak Allah awas ulah nuturkeun tobeat. Tobeat mata teh resep jasa lamun neuleuh nu indah-indah. Neuleuh nu geulis masyaallah. Neuleuh urang Lampung nu putih lenggik sanajan adatna gede. Ya Allah. Neuleuh urang Karawang, masya Allah. Celi dibere watak ngadengekeun suara nu indah-indah, ngadengekeun Michael Jackson, buah pohara jasa. Almarhum nu kuari aya kene setan Mick Jagger, setan meleg-meleg gemah. Ngadengekeun di urang Oma Iraha. Ngadengekeun Muammar, masya Allah. Celi datang ke tekaruatan tadi hampir narundutan. Emang watak meureun teman. Celi sungut dibere watak teh ngeunah jasa lamun ngadahar nu masyaallah nu lazat-lazat. Irung boga watak ngambeul nu sengit-sengit. Leungeun diwatekeun ku Gusti teu meunang mangge nu hipu-hipu. Naon sia masuk aju? Kuari dicek kurang dicek begitu orang lempang ke toko neuleuh ieu mata ka baju awak ngomong cak awak teh beli ta baju bagus meureun mun dipake awak ngomong melalui mata. Urang lempang ka toko sapatu suku nu ngomong cak suku teh beli ta sapatu herang amat asana leuwih mantep meureun lengkah lamun make sapatu eta. Neuleuh urang ka toko arloji leungeun ieu ngomong beli jam mantep meureun mun dipake. Orang lewat ke toko cincin, Ramo ngomong. Coba kuari, orang lamun liwat, neuleuh awewe, naon nu ngomong? Nu ngomong, naon ngomong, atuh sia lain seuri. Nu ngomong hulu leutik.